Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Supados langkung barokah urang ngadoa dipimpin ku ketua kelas. Mangga. Numutkeun kepercayaan sareng keyakinan sewang-sewangan ngadua di kawitan. Ngadua rengse. Sata acan ngawitan diajar, ibu bade ngetes sumanget cara hidup. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana, kumaha dinten ayeuna daramang? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mugia urang sadayana teras aya dina kasalamatan. Amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna aya nu teu hadir? Teu aya Bu, hadir sadaya. Supados langkung betah diajarna, ku ibu bade dicek heula karapihan meja sareng kabersihan kelasna. Cobi di tukang dihandap digigir bilih aya runtah. Pami aya piceun kana wadah runtahna. Tah tos saged ayeuna mah urang lajengkeun kana pangajaran basa Sunda. Aya nu emut keneh teu? Lawungan sataacana ngabahas naon? Abdi Bu, ngeunaan biantara. Muhun leres pisan ngeunaan biantara. Nu kumaha ai biantara teh? Abdi Bu, biantara teh nyaeta nyarita di hareupeun balarea. Leres pisan, biantara teh nyarita di hareupeun balarea. Nyarita anu kumaha dina biantara teh? Abdi Bu, nyarita anu kedah dilaksanakeun dina biantara. Oge kudu sistematis, tur jelas mana bubuka eusi panutup. Muhun leres saya pisan. Aya deui anu bade ngalengkepan? Abdi Bu salian tina strukturna. Dina biantara oge aya sabaraha hal anu diperatikeun. Diantarana sora, nada, wirahma, pasemon, katut rigigna sareng eusina nu dibiantarakeun. Muhun leres saya pisan. Ayeuna mah tos kahartos pisannya naon anu dibangsat biantara teh. Ayeuna ibu bade ngadugikeun tujuan pangajaran lawungan dinten ayeuna. Kahiji, hidup kedah tiasa ngademonstrasikeun biantara kalayan merhatoskeun ekspresi sareng lagu kalimah atanapi lentongna. Anu kadua, hidup kedah tiasa masihan tanggapan kana pintonan biantara anu diperagakeun ku unggal kelompok saluyu sareng kaidah-kaidahna. Tah ayeuna urang sasarengan sakseni kumaha contoh biantara. Contoh macakeun biantarana sapertos kieu. Sampurasun. Bapak pupuhu sakola nu kusimkuring dipihormat Ibu Guru. Saparantos hidup nengetan video ieu saha nu bade masihan tanggapan kana video anu tos ditayangkeun? Abdi Bu, struktur sareng sistematikana tos lengkap. Aya bubuka, eusi sareng panutup. Muhun leres pisan Nisa, mangga aya nu bade ngalengkepan deui? Abdi Bu, video eta teh sorana tos langkung jelas jadi gampil dipikahartos. Ya, muhun. Leres pisan saur wega sareng Nisa. Saparantos hidup nengetan video, leres dina biantara teh aya padika biantarana. Ku ibu, padika biantara eta teh disingkat janten SLNPWP. Disingkat janten naon? Muhun leres, S anu kahiji naon? Sora. L anu kadua? Lentong. N anu katilu? Nada. P anu kaopat? Karongan. W anu kalima? Wirahma. P anu pamungkas? Pasamepeta. Leres pisan sapertos anu dina layar. Ngeunaan padika biantara tos jelas pisan ayeuna ibu bade masihan pancen ka hidup. Kaleresan di dieu tos dumasar kelompok calikna. Ku ibu tangtoskeun wae kelompok ieu kelompok hiji, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sareng kelompok 5 nu pamungkas. Tah kangge kedah dipidamelna kahiji hidup kedah diskusi sareng rerencangan kelompokna. Anu kadua, sabada pintonan unggal kelompok rengse aya sesi masihan tanggapan ka kelompok anu tampil. Janten tiasa di komentaran ngeunaan padika biantarana, butina sorana, tina lentongna, tina wirahmana sareng sanes kantena. Kumaha kartos? Kanggo nataharkeun saha nu janten wawakil biantara ti kelompokna ku ibu dipasieun waktu 10 menit. Dikawitan ti ayeuna. Mangga.
Waktosna tos seep ayeuna urang kawitan wae ti kelompok hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina ieu kesempatan simkuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Narkotika teh mangrupa zat aditif anu ngabahayakeun jeung bisa nyieun kacanduan. Hatur nuhun ka pintonan kelompok hiji tos sae pisan janten ditalar hartosna naskahna diapalkeun. Ayeuna urang papag ku emprak deui kangge kelompok 2. Mangga. Urang kedah mika cinta karena kebersihan sangkan hati urang ge suci sareng bersih. Hadirin sadaya, cekap sakitu nu kapihatur pamungkas ti abdi. Pilih aya basa anu kirang ente deureuna atanapi kecap anu kirang merenah larapna mugi kersa ngahapunten. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka kelompok 2 nu tos janten wawakil kanggo macakeun biantarana sok sanaos ngangge naskah mung eta ya teknikna janten teu kedah ditalar wae tiasa oge nganggo naskah. Hatur nuhun ka kelompok 2 emprak kanggo kelompok 2. Ayeuna dilajengkeun ka kelompok 4. Mangga ka kelompok 4 wakilna kangge kapayun macakeun biantarana. Kauninga tos seueur perjuangan para pahlawan urang kapungkur anu dipasrahkeun ka urang sadaya. Tah urang teh salagu generasi. Hatur nuhun kangge Alia anu parantos janten wawakil ti kelompok 4. Sok sanaos gempeur mun anjeunna aya tarekah kangge nalar naskahna. Kahartos? Ayeuna urang papag ku emprak deui kangge wawakil ti kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang teh kedah ngajaga kebersihan lingkungan sekolah. Ngajaga kebersihan teh nyaeta sabagian ti iman. Berarti lamun urang ngajaga kebersihan, urang teh jalmi anu beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Langkung ti eta, mangpaat ngajaga kebersihan teh nyaeta pikeun kanyamanan diajar. Sok bayangkeun lamun ayeuna urang diajar di tempat Sae pisan biantara ti kelompok 5. Emprak deui kangge wawakil kelompok 5. Ayeuna lebet kana sesi kadua nyaeta masihan tanggapan ka kelompok anu tos minton di payun. Mangga sanu bade masihan tanggapanna kangge nu tos minton. Abdi Bu, biantara ti kelompok 5 teh saur abdi mah tos pangjentrena sorana bedas jentre pisan kudu ngupingkeun janten naon anu ditampilkeun age eusina gampil dipika paham. Oge ka kelompok 3 biantarana teh teu matak tunduh. Leres saya pisan mangga nu bade komentaran deui. Abdi Bu, saur abdi mah sadaya kelompok teh teu sae. Mung aya teka kuping soantena maksudna teh soantena kirang bedas saperti kelompok 5. Contohna di kelompok hiji, eusina teh kurang dipika paham, masih ketinggal gemper, antukna kana nada, lentong, wirahma sareng legikna kirang Bu. Tah saya pisan komentarna ayeuna saha nu bade masihan sawangan naon mangpaatina biantara. Abdi Bu, saur abdi mah biantara teh penting pisan, janten pangeling pikeun urang, maksudna sangkan urang teh terang naon nu kedah dilaksanakeun, naon nu kedah disingkahan, istilahna pangajak kanggo urang dina milampah kahadean. Saya pisan mangga aya deui. Abdi Bu, janten ngaliwatan biantara urang salaku pangregep tiasa nambihan pangaweruh anu teu acan dipika terang, oge nambihan pengalaman ka urang sadaya. Muhun, leres pisan. Janten mangpaatina biantara teh eta teh pangajak kangge urang atanapi pepeling supados urang milampah kana kahadean sareng nyingkahan kanu kagorengan. Dina agama Islam mah amar ma'ruf nahi mungkar teh kahartos barudak? Kahartos. Kagiatan pangajaran dinten ayeuna dicikapkeun sakieu sataacana ibu bade maparin heula pancen ka hidep, pancena pancen individu. Jadi hidup kedah ngadamel video biantara teras dikintunkeun ka email ibu durasina 5 dugi ka 10 menit. Kahartos? Aya patarosan teu? Aya Bu, jadi email ibuna. Aya patarosan deui teu aya? Upami teu aya pembelajaran dinten ayeuna dicikapkeun sakieu urang ngaos hamdalah sasarengan. Hatur nuhun kana perhatosanana tepang deui minggon payun sareng ibu dina materi Kampung Adat Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.